Wargi sadaya inti carita tina ieu acara siraman teh sim kuring baris ngababagi jujutan atanapi susunan acara anu mana acara-acarana baris nganterkeun acara pokok anu mana acara-acarana nu kahiji nyaeta neng aya anu disebat ngecageun aisannya. Naon ari ngecageun aisan teh? Neng gelis ngecageun aisan teh minangka aisan panungtungnya tinu jadi indung jeung tinu jadi bapak kanu jantan putrana. Tos saageng kieu geus bisa mulangkeun cisusu indung ku jalan kumaha, geus bisa mulangkeun ka nyaah bapak ku jalan kumaha. Da geuning teteh rumaos salami ieu sanesna mulang tarima kanu ka nyaah indung jeung bapak malah masih keneh sok nyusahkeun ngarudetkeun ngahesekeun kanu jadi indung bapak. Da acan teteh tiasa mulang tarima kana ka nyaah mamah sareng bapak. Kari-kari ayeuna teteh tos dewasa geus meujeuhna mulang tarima ka mamah sareng ka bapak. Ayeuna teteh bade luluasan ngantunkeun mamah sareng bapak. Mun seug mamah jeung bapak kawasa menta tong wara meureun geulis ari mamah sareng bapak bade sareng saha. Nanging wayahna tos dugi kana ugana tos dugi kana waktosna tanggung jawab kewajiban mamah sareng bapak teh cacap ka teteh manakala engke ijab kabul dilisankeun. Ngecageun aisan eta anu kahiji, lajeng anu kadua engke aya acara ngaras. Inti dina aya acara ngaras teh manakala teteh rumaos yen urang teh seueur keneh dorakana kanu janten indung bapak teh geura punjungan mamah sareng bapak wasuh dampal sampeanana malah maner janten cukang lantaran diberesihanana oge samudaya kalepatan teteh ka mamah sareng ka bapak. Saparantosna ngaras engke aya sungkeman. Dina sungkeman teteh geura ngahatur nuhunkeun, geura nedak diwidian sareng nyungkeun dihapunten ka mamah sareng ka bapak. Nanging eta sadaya kadah dilisankeun. Janten engke aya sesi di mana teteh nyarios ngedalkeun eusiha teteh sadayana ka mamah sareng ka bapak engke diwaler ku mamah sareng ku bapaknya. Saparantosna sungkeman nembe siraman teh syariatna urang siram ku cai Pak Bu, hakikatna urang siram ku pangdoa malah mandana. Naon rupi anu dicita-citakeun ku ieu si teteh oge ku urang sadaya sing sapamunut ginuluran sapanajatna kanan dikabul ku Nu Maha Kawasa. Amin ya rabbal alamin. Wargi sadaya rupina sapertos kitu jujutan acara anu baris digelar. Mudah-mudahan urang sadaya salalawasna aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala kalayan ieu acara ti awit dugi kalekasanana lumangsung lancar. Ari diencakeun aisanana mamah sareng bapak linggihna di kursi deui teteh di hadapnya mayun ka mamah sareng ka bapak caketan deui geus. Sabab indung tunggul rahayu bapak tangkalna darajat lautana pangampura ridho Gusti aya dina irido indung jeung bapak, pangampura Gusti aya dina pangampura indung jeung bapak. Lajeng aya di pidawuh yen sawarga teh aya dina dapal sampean ingkang ibu mangga caketan mamah cepengan panangan mamah geulis. Lajeng tekenging tungkul tetep pameunteuk mamah sing antep tingalikeun ieu putra mamah teh ieu mamah anu pangseringna kasentakan, anu pangseringna kacapean kahesean ieu mamah, anu pangseringna kanyeri hatean ieu mamah. Tapi mamah nu pangheulana ngahampura rek sagede kumaha wae ge kalepatan urang ka mamah, mamah teu waleh ngahampura deui, ngahampura deui, ngahampura deui. Da anak sorangan geuna ku paripaos bulung parung bado gelo hade goreng anak sorangan kanu cikalnya ku cikalna kanu bungsunya ku bungsuna. Anu geus rela geus ridho indit isuk balik peuting abeda anu jadi budak keun bae bapak mah kapanasan, keun bae bapak mah kahujanan, keun bae bapak mah kalaparan. Nu penting sagala rupa kahayang nu jadi budak bisa kacumponan, nu penting
budak mah teu apal sakumaha ribuh nu jadi bapak. Saha anu gancang ngarawu mangku teteh nalika teteh gobrak ke alam dunya, gancang dirawu pangku di bajuan di adanan di komatan sieun budak teh kumaha onam. Lamun teteh nuju udur saha saking nyaahna bapak kanu janten putrana semu sombong nanda ka Gusti. Gusti kaabdikeun weh panyawat pun anak teh bilih teu kiateun kaabdikeun weh Gusti pun anak mah awewe bisi teu kuatkeun Gusti. Entong kapun putra kaabdikeun weh saking nyaahna nu jadi bapak. Ayeuna wangsulkeun deui lamun bapak nuju teu damang natos tiasa teteh ngadoakeun bapak sapertos bapak ngadoakeun teteh kanyaah kaasih kadedeh mama sareng bapak dugi ka iraha wae ge di mana wae ge teteh ayana marengan lengkah teteh sing emotnya mangga geulis anaking caketan deui mama indung kakara bapak tanggeuhkeun sampean mamah dua anak-anak pangkonan teteh. Lajeng bilih tos lami tara ngusapan sampean mama usapan heula raraoskeun ku teteh. Ieu Gusti sampean anu parantos kahesean kacapean ku abdi ampun mah ampun punten abdi Gusti mun seuk aya kecap nu leuwih matih ti ampun naon pikacepanana pikacapeunana atuh Gusti ampun lungsurkeun pangampura anjeun Gusti ngalangkungan sepuh abdi ampun Gusti hapunten samudaya kalepatan abdi. Mamah Widian abdi ngawasuh dampal sampean mamah tiisna cai sing karaos ku mamah sing janten landong kanyeri kahese kacape mamah ku abdi mangga gelis dicandak caina sareng kembangna diusapkeun kana sampean mamah duanana malah mandar janten cukang lantaran dibersihanana oge samudaya kalepatan teteh ka mamah. Banyu uning kahuripan cenemrang kukurelapan modahna bokor kancana prak hidup gerak niatan bersihkeun lahir jeung batin cebengan gelis tetep pamenteuk mamah nyariosna bari netep mamah mangga supados dugi ka mamahnya. Hapunten sadaya kalepatan Dedek. Hapunten dugi ayeuna acan tiasa ngabahagiakeun Ibu. Mugi ya Allah selalu melindungi Ibu, sehat seterasna, bahagia seterasna. Insya Allah hanya Dedek nyaa anu saja aja anaki senang disebutkan Ibu maafkan anaki mudah-mudahan seterusnya hidup anaki kangen kebahagiaan di dunia sareng kita mangga sungkem kana pangkonan ibu sungkem gelis. Duh mama abdi hapunten rumaos abdi tambelar ka mama kirang sumojo nu heman ka diri abdi diasuh pinuh kasih
ibu, peluk ibu harewoskeun hatur nuhun ibu. Kaasih kadedeh ibu katampi ku abdi karaos ku abdi hapunten abdi ibu. Jajabkeun abdi ku doa ibu. Brah gelis anaking ibu ikhlas ibu ridho. Hidup sing tiasa nyorang kabagjaan. Salamet lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya Gusti Bapak, hatur nuhun, hatur nuhun. Bapak tos masihkeun sagal rupi anu Bapak gaduh kanggo abdi. Hapunten abdi, tetiasa masihan naon kanggo Bapak. Mungungkul doa, mudah-mudahan kasayan Bapak kenging imbalan anu satimpa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga gelis bersihan sampean Bapak doanana. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak, ampun tadi sadaya karamatan dede. Atur nuhun kana sagala pengorbanan Bapak. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Ayah di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia seterusnya. Anaking dihapunten pisan Bab. Mudah-mudahan anjeun sing menang kabagjaan di dunia dugikeun ke akhirat. Mangga sungkem kana pangkonan Bapak. Duh Bapak abdi hapunten, rumaos abdi tambelar ka Bapak, kirang sumujud nu heman ka diri abdi diasuh pinuh kasih, dijaga di damai. Mangga dirangkul Bapak anak harewaskeun hatur nuhun. Mangga manawi raina sareng rakana tiasa palih dieu. Wargi sadaya rengseng. Teteh ngebrehkeun hormat tilawahna kanu janten sepuh. Nyungkeun pidoana ti teteh. Teh abdi nyungkeun pidoa ti teteh. Mugia abdi sing tiasa janten istri anu solehah. Mugia jalan anu disorang ku abdi sing mulus rahayu berkah salamet salamina. Abdi nyungkeun pidoa ti teteh. Teteh sing ridhonya, teteh sing ikhlas. Doakeun abdi teh. Atur nuhun teteh tos janten teteh pikeun diri abdi. Mangga dicium ingkang rakana sareng ingkang raina. Salajengna mangga ngalih ka palih tengah. Mangga saling doakeun ku dedenya si teteh sing tiasa janten istri anu solehah gelis. Teteh wiyat kahidep wiyat mama, wiyat ibu, wiyat bapak. Hidup sing tiasa janten putra anu solehah. Mangga silih doakeun, silih hapunten. Mangga disun ingkang rai sareng raka. Mangga ka AA salajengna nyungkeun doa restu amitan enjing teteh bade nikah. Mudah-mudahan kulawargana anu diwangun engke sing tiasa ngawujud janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah.